Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng simkuring Aldi Irham ti kelas IPS 4. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sabaraha minggu ka tukang, daerah Bale Endah Kabupaten Bandung kakenaan ku rupi-rupi musibah. Salah sahijina modalna cai wahangan Citarum. Dumasar kana data anu aya kurang leuwih ti 1536 imah katut wangunan sakola jeung pamerintahan kakeueum ku cai wahangan Citarum. Penyebab modalna cai wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabaluarkeun cai jadi ngayembeg. Pemerintah daerah geus ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat. Sabab dumasar kana hasil ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sumbangkeun ka warga anu kakenaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa ku simkuring didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.